Jil di antara tanda-tanda kekawasan geus diciptakeun pikeun aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun sangkan aranjeun aya dina kating terima upacara mapak pengantin dikawitan. Ampun nun paralun ka Gusti lumaha suci. Amin. Ampun nun paralun ka Gusti lumaha suci. Ngedapang jiat pangraksa para abdi seni sejak kuar laratan titis waris ini manawi tatamu saha rumaos kualeleda sakedap atau sagela wa mulut asa alira sejak lebarkeun bewara ka sakuna bala area sabun wah lebarkeun supi tuh antarang kali kalabri gergending gerang amekeun bramiang gerang papakeun yu batur urang papakeun yu batur urang papakeun yu batur urang papakeun benjang
dararamang alhamdulillah syukur hari dararamang mah adunya wah oke alhamdulillah dina ieu mah aya dina kasehatan kitu dah wah teh dina dinten ieu teh cukup naon teh naon kudu kenging kabingahan cuk bingah wah teh bingah amarwa Sunda bingah ka giri-giri bungahna naon bingahna wah teh aya saneh cuk dina dinten uyun teh wah sejak bade ngajemputkeun ijo saha sanawa anu wastana nyaeta Neng Yurita oh sareng saha anu mana namanya parantos didahulukeun sareng eta kakang rijal kitu tah sares aduh begituna wah teh sateu acana ngalajekeun kana cacarita salajengna kewa teh bari sisi ngelar heula semua gua pilih yang aya pilih puri itu sia newo-newo nyawa tah itu supaya aya dina kalancaran urang sadayana nyaeta dina laraga menyambut pernikahan nu incu-incu gua kitu dah nya saya cing sok atuh singlar sakedap gua rek singlar singlar wa khususnya mah kakaruhun kitu dah nya nu ti kalerna ti kidulna ti kulona ti wetana bade dikumkeun wes ku uang kitu nya teu diwiji-wiji Bismillahirrahmanirrahim. Heh, karuhun sadayana tingkah heula ci dieu pilih kagir di kuasa para kanca langkung di payun dua dadah hapunten. Hah? Ados cuk, aya wa naon teh? masuk ka dieu Rugi? Oh, syukur ari basuh mah. sana cari uang naon Oh, ngaja wate ngoang heula pun teu isa baskom tadi teh. paingan dua Supaya kabagian tukang kenang bauna kitu teh. Oh, saudara suara ulang syukur ai nepi mah cunya. wah Oh, hari wa teh pan bade mapan paparios heula atuh udah bumbu we. Aduh, wate kudu papariksa heula aksesoris gitu. Oh, bisa aya nu tinggalun meureun wagisin ku Neng Yurita, mun aya nu tinggalun teh. Oh, cing sok wa parios teh umur heula Wah, papariksa heula sakedap kitu nya. Alah, aya wa aya teh ikan aya tuh ikan doh. kang kalung gua kang kalung Kang Karo aya tuh. Lara tinggalun. lelepen gua lelepen Waktu ali aya tuh. Tingali teh si wa kuat kuricak kurinong kieu. Oh, ali saha teh wa ieu teh kenang-kenangan ti tukang kenang dodo. aya mapan teh wa Cek tukang kenang teh wa sinalamun ka pasamuan anggo ieu Watu Ali. Ari cek wa teh naon ieu teh Mang Aye asianna kananga sinawa eta teh naon ai kananga teh keur kana nganyuk cek wa teh nganyuk mah teu kudu diwasiatan wa ge hilem sorangan lamun mayarna pek ku Mang Aye Bang mayarkeun kitu nya. Oke ieu enong oh aya aya tuh kamu naon teh endong teh wa ieu teh lamun wa nuju di India di India wa teh sok diami ngalah orai ada di India oh orang aja di ai di dia mah di Pasamuan heuh bade ngabagiakeun incu wa panganten sanes kamu mata kuriling wa saneh ieu mah bisa we aya nu nyaaheun ka wa cenah kitu nya da ieu masih wa teh cenah kolot tapi kasep keneh bisa euy we abah ka dieu cenah ieu keur meuli bako bisa nyawer ya sugan we apa teu kudu dibayar gitu kudu dibayar wa asal di ongkosan asal di ongkosan sareng di bumi we di eta oke kawarung tadi wa teh nganyuk rokok pak mayarkeun heula wah teh heuh tah meureun hiji deui aya wa biasa geuningan sok aya eta anu teh anu makan aduh padudan nyata eta ke dina enong padudan wa teh mana saku meureun wa dina pesak oge eueuh tuh dicapaan teh meureun wa dihanap celaka alah sia ieu geuning aya wa aya tuh sia tah aya nah wa padudan dihanap mani nyebut wae sia da ieu mah mun dibawa ka pasamuan tara mijak cicing we dihandap celong abong si Puput aya geuning euy tuh nya wa teh ari inget kana padudan nya apa gua teh sanes tadi ade gua teh kan teh sareng saha astagfirullahaladzim
Kuat teh ka dieu teh jeung si Samu tadi teh. Sareng siapa? Wah, kuat teh ngejomat-jomatan. Amu cing teh. Sakadak deui urang ka pasamuan ngabagayakeun pun icu. Amu hayu milu ari cek Samu teh. Heuh hayu atuh Abah cenah. Ari sugan teh nuturkeun di tukang be ka mana aya si Samu. Sauran Abah. Ah, ieu mah kudu dijang heula atuh. Alah sia ieu naon ah? Abah. Amu, itu geuning si Samu. Ai sugan teh ka mana? Sia teh Samu. Astaga. Amu. Iya di dia ya. Iya. Terus tadi itu maneh teh. Biar aku macam bawa Abah hareupeun. Iya mana lain ada siapa? Astagfirullahaladzim. Amu, Aisyana. Kue rodan deui. Iya, boga pamajikan teh serion ya ibadah. Iya. Iya siapa bae? Cicing gede ah. Ih. Itu mah aya pamajikan aku mah lamun timur bahasa. Ih, seungit beda kumaha. Ai Abah kumaha? Alah, iya, kasalaki nyebut bau tangkolong, doraka deuleu. Tahun teh. Lain amu ya. Kurang teh, hadieu teh apa? Arek ngabageakeun icu. Heeh, ulah segala kapiguyon. Can urang ngabageakeun icu dicanaka singgasana. Kurang heula sakedeung. Heeh. Bisa tuh. Apaan baheula urang teh pernah di grup Soneta. Oh, Abah teh Roma Irama. Aku geuning jadi adi. Heeh. Geuning ai hahaha deui kau. Heeh, cek Abah teh geuning Abah teh Mang Roma. Pan harita dina film teh. Heeh, cek Abah teh. Aku masih mencintaimu aneh. Iya. Kawan mek nyosor ya mau nyarita kawan nih. Aing mah kunaon ai taun teh. Nyaritakeun baheula pengalaman urang jadi artis. Heuh. Urang nyanyi ayeuna mah tah dieu amunya. Ayeuna mah urang pakawulan heula. Heeh. Da urang ge perlu hiburan lain. Kara awet kolot. Ai hahaha, awet morak ini sia. Oh, ya, urang duet ah. Hayu Pak. Ieu dina teh. Dimiti Abah heula. Lan ke Abah nyanyi, jawab ku Amu. Heeh, bisa beurenya. Naon disebut ku Abah, ku Amu jawab. Siap? Ya, musikan tong. Musikan. Oh, siap musik. Amu naon dina sirah nu ngajung yosya. Ari gitu. Siapa? Kumasina? Naon? Bener euy. Amu naon dina dada nu ngajung yosya. Kumaha cenah? Naon amu? Alah bener euy. Amu eta naon? Dihandapeun nenek amu Asia so. Heeh. Siapa? Kumaha cenah? Naon cenah amu? Alah bener euy Indonesia. Eta naon? Dihandapkeun bujal ambu hayo sia. Heeh. Siapa? Naon cenah? Naon? Anu apa? Ulah disebutkeun anu Abah nama tuh. Ya urang penting ngocengkeun apa? Ngocengkeun naon? Ngoceng percaya.
sarua di pakaulan Nya tuh bah. arek nyanyi deui Nyanyi bah. Nostalgia bah. alah lain si MC ya si amu arek nyanyi nostalgia cenah Itu lagunya bah. Orang-orang kaya bah. Kita buat sama. naon Oh abah nak borobot kamu. asyapnya amu digorobot ya kemurun nek nyanyi kumaha kasageun duet Oh duit aku bah. oh gitu jadi Anu dipopulerkeun ku anak-anak. jadi iya mah diambu lah Oh, diambu. ya abah mah jawab kamu oh gitu siap lah musik ya Ini abah gede suka nyiumin kamu. Abah gede hari itu suka nyiumin kamu. kali coba Ciumin tiang kiri. Abah beri masalah siapa? Beri tiang kanan. Abah cium bubur aku abah. siapa pak lu ada masalah kita banyak sih deh salah pilih tak nyium bujur Aku ulah tarik-tarik depan najongan. bukan pintu mah bisa gara-gara doi tahun doi Aku maju abah. Sanes-sanes mapak teh abah. bakati ku asik ke mobil joget Karuna ayo atuh amu itu urang geus keselon meninggalkeun urang bagakeun amunya mirip-mirip kamu. ayo atuh amu urang caketan tuh tinggal hidup mintonan kamu kurang tinggal pintonan marito lain kamu punya pahola kurang kecil
orang lapan heula si dasana kamu kembali itu abah kan tak gitu lapan heula di bersih nah gitu ya kurang tak ya namu hoy sana kamu kamu mana cari bentuk iya mana cari asep aduh garelis ya abu curang deh mana oke kak ibu mana cari paling ibu mana paling dia kamu paling itu abang belah dia gitu nah Subligan Mitra Kaum Sadayana membina acara mapak pengantin bagus kekasan namun sadajan di sini kuning separakan samit mungkur pada kabinet dan mangkupi dari persembahan sumangan wilujeng nonton.
Wah, sejarah pamitan mugi panjang punjung. Sebelum jadi penonton usai lalu acara apa pengantin perpesanan disimpulkan sepakat acara apapun anu masuk untuk memilih kita juga sedang karena bila nulis dalam adat kami yang sangat bertambah sehari ini apapun anu tahun bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, sugan ni ngomong ke gua. Ba't sinabulkan na iya? Ya! Alah! Kung naroon si Amo yun. Oh, yang disawer sa mo. Ako naroon si Amo na. Oh! Oh! Biasa mo! Ah, yung mo yan mo ha. Ayan mo na wala! Kurang kaya ka! Tatalo mo yan. Balik ka na sa wala mabuti! Ay, kurang balik! Kagpunta sa mga balako. So, kagpunta sa mga buwiling. Yung kalabango. Yang abah ngenaon dulu palagor kamu mah oi tak itu amunya gue sering itu enak Pokoknya banget. hahaha losan siap